Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ajatri Wulandari ti kelas 10 IPA hiji. Di dieu abdi teh di pasihan pancen ku guru bahasa Sunda. Nyaeta ngeunaan wawancara. Nah ti dieu teh abdi bade ngawawancara saderek abdi nyaeta Puja ngeunaan hobi. Nurutkeun Puja, naon sih ari hobi teh? Ari nurutkeun abdi mah hobi teh nyaeta mangrupa hal atanapi kagiatan nu dimana lamun urang ngalakukeunna urang teh ngarasa bingah atanapi bunga. Oh gitu. Terus naon atuh hobi anjeun teh? Abdi teh gaduh hobi olahraga, terutami karena bulu tangkis. Kunaon atuh Puja teh resep kana olahraga bulu tangkis teh? Nya abdi resep kana olahraga sabab olahraga teh tiasa nyen awak abdi teh sehat. Santen ngambil gitu. Oh gitu. Terus di mana tah Puja biasana sok ngalakukeun olahraga atanapi bulu tangkis eta teh? Di sekolahan, tapi abdi oge sok main di lapangan caket bumi abdi. Oh gitunya. Terus dimulai iraha tah Puja enggeus gaduh hobi olahraga eta teh? Lumayan tos lami, ti SD lah. Oh ti SD mun. Terus terus aya hobi anu sanesna atawa henteu? Teu aya. Teu aya, entos eta doang. Oh nya. Nyantos atuh cekap sakitu we anu kaparhatos kirang hatur nuhun karena informasina nya sami-sami. Nya sami-sami. Nya sakitu we anu tiasa abdi pasihan informasi ngeunaan hobi teh. Kirang lebihna mohon dimaafkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.